بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حطام فهو عبادي يوم المعادي نبينا Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peace be upon you and Allah's mercy and His blessing. Kahati sarwa bigadang hati mali salam jeung daun sareh ditungguan ku biyuyu lamun rateh tengah jawab salam didoakeun sing teu ayu. Kata Pak Dokter kalau sikat gigi pakai odol, uluk salam lamun tacan 3 kali kurang afdol. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbarul qahhar, alhamdulillahil ghaffarus sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qarar. Allahumma ya muhawwilal ahwal, amin gitu. Kupon sekali deui. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal bi quwwatika wa qudratika ya aziz wa ya muta'al. Amin ya Allah ya rabbal wa jamilni ya jamilu ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal bara'ati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqati rahmatin riqatin thumma kalimu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah ayat tamimil ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad cikdina kita mukhtarul hadis pangkorek jalma lamun disebut ku lafaz Muhammad tulek nembal ku lafaz sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu daek termasuk jalma anu korek daek beunghar tuh pangbeula. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa natful ibati wa taqlimul abtari wa qassu syaribi. Al-hadith wal ma'na wallahu a'lamu bi muradi. Wa qala an-nadmi fi nadmihi Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari Muhammadun jauharun wan nasu kal hajari Maulaya sholli terus lil khalqi kulli
Ya orang Cirompang hayangna ngomong Sunda Raya, Arab Raya, Inggris Raya, apa Indonesia Raya? Inggris? Benar Inggris benar. If you don't keep your promise, no one will believe you anymore. Taharti, sarwa bikin hati. Alhamdulillah. Pulang? Dekat dulu. Oh siap. Pin, muka dimakan ya. Sampai mana kali kali? Iklan ini ya. Duh, ayo kudu aya iklanan, mata iklan Rinso atau iklan Parawan. Iya sahibul hajat, lamun anu ngaji napa muda, Parawan dihareup kudu nama. Randa di tengah-tengah. Ini gitu dulu kali. Alhamdulillah. Nges kira campur raya banyak campur raya, sebab karedoknya dicampur mangan betul. Al-mukarramun wal mu'azzamun para alimil ulama, para kiai tokoh masyarakat, para huzaz, para zu'ama, para pemuka adat anu teu tiasa ku abdi disebutkeun hiji per hijina alladzi lam yuzkar ismukum ta'ziman wa takriman. Pamugia guru-guru urang sadayana, sepuh-sepuh urang sadayana, kiai-kiai urang sadayana sing dijadikeun kiai-kiai anu istiqomah amin, anu berkah ilmuna amin, anu dijembarkeun luas sinar hampurana ku Allah amin, anu dimaotkeun dina maot al-husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil apapun militer menawi aya, dimulai Bapak RT nak, Bapak RW nak, Bapak Lurah nak, Bapak Camat terus sampai ke Bapak Presiden nak. Mudah-mudahan aparat pemerintah orang sing dijadikan aparat-aparat anu soleh amin, anu amanah, anu adil, anu tiasa nyontohkan akhlak kepribadian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah lamun disebut presiden, presiden sahabat presiden. Rasulullah lamun disebut guru, dan sahabat guru. Rasulullah lamun disebut wakil rakyat, hiji-hijina wakil rakyat anu paling nyaahkeun ka rakyat nyata Rasulullah. Kajeun teuing aing lapar nu penting rakyat seubeung, itulah Rasulullah. Alhamdulillah. Betul. Kurang kompak betul. Lamun disebut panglima perang, hiji-hijina panglima perang anu paling berani yaitu Rasulullah. Puluhan daripada peperangan Rasulullah selalu berada di garda paling terdepan untuk membela agama dan bangsanya. Betul. Alhamdulillah. Maka doakan kurang sadayana para pejabat-pejabat urang kaum ayeuna teh nyaeta tahun politik 2019 eta teh pasti urang bakal nemukeun ngaranna pesta demokrasi. Urang bakal disandarkan atau dipertemukan dengan pemilihan legislatif, yudikatif, dan eksekutif sampai presiden dan wakil presidennya. Wajib bagi kita semuanya untuk kita memilih ataupun menentukan daripada sikap kita terhadap siapapun itu yang akan kita pilih. Kita sama-sama doakan siapapun itu yang akan mewakili kita, siapapun yang akan memimpin kita, mereka semuanya menjadi orang-orang yang mau untuk membela kepentingan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Insya Komanya tadi kori dasar pemerintah, dasar soleh. Alhamdulillah, urang doakan guru urang sadayana anu tadi tos kori, kamar kori wagi tadi mudah-mudahan sing ngajarikeun nyaeta kori-kori anu soleh amin. Pemerintah anu soleh amin. Ya rabbal alamin. Ibu sahibul hajat, bapak sahibul hajat anu sami-sami ku abdi pika hormat pangersa Bapak Muhyiddin sareng Ibu Titin. Anu alhamdulillah ayeuna parantos ngayatkeun nyaeta walimatul khitan. Anu tosnya di khitan mah mudah-mudahan urang doakeun anu tos di khitan cekno pangamina mudah-mudahan sing dijadikeun anak anu soleh amin, anu amanah amin, anu tiasa nyaeta belajarna dina pelebah kacerdasana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin as'ada rahimakumullah. Mudah-mudahan anu kumpul dina ieu waktu dina ieu tempat, mudah-mudahan anu keur usaha mudah-mudahan sing dilancarkeun usahana.
anu ibu-ibu tacan hamil mudah-mudahan segera dihamilkeun anak. Pemuda-pemudi anu jarong kene tacan nikah mudah-mudahan segera dinikahkeun anak. Sebab abdi jomblo kene. Mudah-mudahan bae balik di dia anu milu menantu. Alhamdulillah. Ibu-ibu nu tacani candung mudah-mudahan segera dicandung nak. Tuh melotok bangun ngomong-ngomong nyandung mah. Coba binaros kayak ibu-ibu hayang asup kana surga hayang. Hayang jampena. Siap diamalkan. Turutan bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak bismillahirrahmanirrahim. Mun salaki hayang nyandung ku ibu-ibu kudu didukung pintu surga muka lebar pikeun ibu-ibu anu dak dicandung. Alhamdulillah. Para santriwan santriwati jomblowan jomblowati anu merasa perawan harus hati-hati. Ulah sok nongkrong di pinggir kali di sini goda ku aki-aki. Ulah bolong aki-aki kula gebeuki. Alhamdulillah. Langkung pipayun mangga orang sanggakeun puja kali puji syukur orang ke Allah Subhanahu wa taala. Anu kasma padinan ka urang nikmat iman, nikmat Islam sehingga orang tiasa paamprok jonghok dina ieu tempat. Mudah-mudahan kampalna orang dina ieu waktos sehingga jadikan Allah Subhanahu wa taala ngahampuran dina dosa-dosa orang. Amin. Ya Rabbal, sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Rasulul Mustafa wal Habibul Murtada Sayyidina Muntaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargina ka para sahabatna ka urang selaku umatna. Mudah-mudahan orang termasuk ahli syafaatul ummah Rasulullah di yaumul kiamat engke. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu bogoh ka Kangjeng Nabi bogoh. Ipangga teh bogoh ka Kangjeng Nabi bogoh. Bapak-bapak bogoh ka Kangjeng Nabi. Bogoh bahasa Indonesia naon? Cinta bahasa Inggris naon? Love. What the mean is love? Apa arti cinta? Ayeuna orang cinta taroskeun ka tilu golongan. Hiji taroskeun cinta ka golongan para pemuda-pamudi taros. Mang pemuda-pamudi. Nah arti cinta dijawab ku pemuda-pamudi. Cinta adalah cerita indah yang tiada tara. Indah saja bobogohan dina jorok turun ke bobogoh indah. Itulah yang disebut dengan cinta butai. Ayeuna taroskeun cinta ka golongan bapak-bapak. Taros bapak jeung emak urang. Ma bapak naon arti cinta? Dijawab ku emak jeung ku bapak urang. Cinta adalah cerita indah yang tiada tara, yang diawali dengan kisah dan kasih dan diakhiri dengan kusah dan kose. Nggak sama urusan lagi bapak urang. Ayah santri, hidup santri. Taroskeun makna cinta ka golongan santri. Mang, ece naon arti cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Artinya apa? Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa diraba. Cinta adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat. Namun cinta adalah sesuatu yang bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Di dalam orang bogoh ngaku ka Kangjeng Nabi, bogoh ka Kangjeng Nabi, urang kudu gerepakeun dina jero hate ku maca sholawat. Sebab si Kangjeng Nabi, syafaati yaumal qiyamati haqqun paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku lagi yaumul kiamat engke hak bener ayana. Sing saha jalma anu teu percaya kana syafaatku maka moal lebet kana golongan ahli syafaatku. Ditaros ku para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang akan mendapatkan syafaatmu? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu mereka yang selalu mengumandangkan sholawat kepadaku. Jadi orang kudu maca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin kurang kompak ilahi salimil ummah minal afati wan ilahi salimil ummah minal afati wan wa min hamil wa min ghumma bi ahlil badari ya